Kangjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman bakal loba fitnah anu luar biasa sebab umat ieu awalna ma'afiyah lungsur langsat rarapi tapi di akhirna balauha loba balai-balai loba fitnah-fitnah. Sahur Kangjeng wataji'u fitanun bakal datang berbagai fitnah yatslu ba'duha ba'dun nu bakal macakeun sawarehna ka sawarehna deui. Woi, engke mah bakal woi bakal tapi teh geus diomong-omongkeun. Jadi di beja-bejakeun heula kos kolot urang baheula. Kolot urang teh baheula teh nang ti mana meureun eta bahasa-bahasa kolot masih kadedengekeun keneh bae. Engke mah sia lalaki jadi bikang jadi lalaki eta bahasa kolot baheula. Sia lalaki bakal jadi bikang bakal jadi lalaki, hartina lalaki kos awewe, awewe kos lalaki. Mulai tak tekebel buk panjang awewe lalaki bukna panjang, awewe bukna para rendek. Eta omongan kolot teh nyata jasa. Nyata. Engke mah sia pakaian lalaki jeung pakaian awewe teh atuh sapake, lalaki awewe kuari. Kaos sapake, calana sapake, atuh sepatu sapake, geus sapake bae malah mun urang keur naik mobil teh aju aya nu naik motor boncengan bisa tetebakan lagi tebigang di bajah ya. Lagi di belakang aya ada laki. Oh bener laki. Barang turun teh aya susuan. Tuh salah sia berarti. Tak eta teh tetebakan naon kolot baheula mah bisa. Engke mah di sawah teh di sawah sia eta teh bakalna uluh tangkal listrik loba jasa di sawah lain tangkal pare diganti ku tangkal listrik arti mah nya di sawah aya tangkal listrik ge lain tangkal pare horenganan jadi perumahan ieu atuh sawahna diganti. Engke mah jelema dagang teh dagang imah sia imah didagangkeun dipikir ku urang mah digotongan imah oh lain atuh dijieuna di mata kolot baheula nyararata jasa masyaallah luar biasa. Engke mah partai we nyaritakeun partai loba engke bakal saeutik ke di akhir bakal loba deui partai ke bakal saeutik deui ke bakal loba deui itu bararagus mah bagus nah kabeh makin gaya itu makin jore bae dileutikeun jore dibelobakeun jore kolot baheula geus ngomong ti heula sagala rupa ke sirang geus aya kali ngujur ngulon tamah caina lain bakal jadi cai biasa bakalna getih tamah nu nyaianana. Lamun engke bakal pemerintah jieun kali ngebat kulon ket wetan ti wetan ka kulon ka eta teh engke eta mah lain jang cai biasa tamah lain jang nyaian sawah lain jang nyaian huma lain jang nyaian masyarakat tapi ka utama bakal getih. Eta iraha di mana-mana geus nyambung pulau ke pulau. Baheula mata pulau Cangkir diomongkeun teh bakal nyambung eta cicirita geus moal beres. Engke mah pulau Jawa jeung Sumatera nyambung, Madura jeung pulau urang nyambung. Engke bakal aya jalan ngebat lempeng bahasa kolot mah baheula eta kos kitu horeng tol eta kuari. Eta janyara rata tah eta nu pake anggeran jasa mah di lembur urang mah ieu Tangerang Serang Pandeglang tah eta tah nyambungna gitu antara urang jeung nu tadi caritakeun gara tah adu parang sejarah teh naon Pulau Cangkir nyambung kuari geus nyambung nu jualan imah geus loba tol geus aya nyararambung bakal disambungkeun deui atuh itu nya urang ieu Merak kitu Sumatera ke bakal aya tol terus sabada eta bakal jieun kali ke omongan kolot baheula tah ke lamun geus nyambung tol Sumatera Pulau Jawa jeung Pulau Madura ke kakarak aya kali ngulon ngetan tah eta mah bakalna eusina tah eta mah teh caina getih bakal
perang teh jeung saha ieu teh jeung Inggris jeung Belanda moal ka DDI, Amerika moal ka DDI, eta kan perang saha? Kakakna bakal ngebunuh adina, bapak bakal ngebunuh anak, anak ngebunuh bapak, emak dibunuh, dulur dibunuh, pemerintah ngebunuh rakyat, rakyat ngebunuh pemerintah. Eta kolot baheula mah kos kitu ho meureun perang saudara mun cara kurang. Dia cirikeun bae bakal dijieun ke kali ngebat di mana geus beres direncanakeun ge. Asal geus nyambung Madura, Jawa, Pulau Jawa jeung Sumatera ke bakal aya kali ngebat tidinya beres ngabangun lila ngabangun puluhan tahun. Nah eta ke bakal aya perang saudara nu dahsyat luar biasa, saling membunuh. Eta mah ciri doang. Berarti perang saudara anu bakal nya. Gitulah kolot baheula eta nyahoan jasa tah fitnah teh dibacakeun Kangjeng Nabi mah nyaritakeun kieu engke bakal kasratu walazina anak zina loba jasa bakal nagara ge dipimpin aku anak zina, imam masjid ge anak zina, bakalna imam Jumat anak zina, di kantor-kantor anak zina, nu jadi presiden ge anak zina. Cak Kangjeng Nabi bakal kos kitu mah nya henteu mah nya jak kuari anak zina mah luluh atuh. Pertikahanana atuh teu bareres pan beureum jadi anakna anak zina geus puguh nu zinah nama kuari ge doba jasa masalah sebab anak zina ngaji Quran bagus kuari jadi imam atuh geus mulai disababaraha mushola mah anak zina masalah ngan eta ucapan Kangjeng Nabi bakal kos kitu di akhir zaman teu bakal loba anak zina nu mingpin salat ge anak zina, kantor anak zina, presiden ge bakalna anak zina. Deui taji'u fitanun yatslu ba'daha ba'dan dibacakeun ku sawareh umat ka sawareh deui engke bakal loba nu mabok teh geus jadi kebiasaan. Bah pemuda geus mabok kuari mah ningkat deui lain ngaeuweuhan mabok teh budak SD mabok terus mararabok rusak akal urang dengan berbagai dalil kumaha bae. Mungkin serangan Amerika, mungkin serangan pokokna mah kitulah kaayaan mabok jelema lain makin eueuh tangkap kuari ditangkap hiji tumbuh 10, tangkap hiji tumbuh 100, tangkap terus bae sa Indonesia nu marabok pohara jasa mabok identik jeung zina, mabok zina judi terus bae buat eureun-eureun engke bakal loba judi riba teh Kangjeng Nabi kasratur riba engke mah kuari mah munggah haji bae bisa teriba munggah haji urang teu bisa teu make bank berarti kan main riba terus riba dagang riba haji riba segala rupa riba mantak eta teh geus umul balwang kena sahabat naroskeun Gusti Rasul eta ku loba-lobana riba engke urang kumaha atuh haram gitu cukup nyokot jang ukuran ibadah ka Allah bae jang ukuran dahar nginum jang cukup ibadah eta geus salamet sakitu bae leuwih tidinya cilaka. Tayyulah tajiru fitanun yatslu ba'daha ba'dan bakal datang berbagai fitnah nu bakal ngomongkeun sebahagian ka sebahagian deui geus diomongkeun tajiu sayati Kangjeng Nabi geus caritakeun bakal datang tah kuari urang tahun 2000 pas jasa naon nu diucapkeun ku Kangjeng Nabi di tahun bangta 1400 kali tuna makin mantap makin loba makin dahsyat fitnah teh mantap kadina taji'u fitnatun datanglah fitnah fayaqulul mukmin cak jelema mukmin asana hadhihi tuhlikuni fitnah ieu asana nu bakal ngarusak ka urang aduh asana bahaya engke sumatan kasih pulas eueuh deui engke wataji'u fitnatun datang deui fitnah fayaqulu cak mukmin asana fitnah ieu nu bahaya mah hadhihi aduh asana ieu nu bahaya mah ieu eta selalu kitu bae kuari urang teh lamun anu memang henteu mikiran kana kasalamatan di akhirat mah dak pilkades mulai ustad dibarere duit kiai dibarere duit atuh ustad ondok mah seseria ondok teh seseria asa menang asa untung tapi kapan ari anu mikiran engke kumaha di akhirat mah pan ieu teh sogokan nu kos kieu ngaranna pikiran nih aing salamatan tempat ieu disogok ieu milih salah asana rusak ieu ku fitnah ieu tah nu bener mah si kiai si santri si masyarakat teh
mikirna asana rusak ku pita ieu mah kelas eueuh de jol pilkada leuwih gede ieu mah leuwih gede seserian pan anu sok ka pendopo mantep lumayan 3 juta saminggu sabulan atawa antri di ditu teh cak anu kos kitu mah seserian huhahe tapi cak anu mikir mah asana fitnah ieu ye nu bahaya mah ieu duh kamari mah leutik ieu mah leuwih gede asana bahaya dak datang ka harian las eueuh datang pilgub lumayan ku ari bae ge Tangerang teh geus kabagi 2 kiai teh aya Kiai Wahidin aya Kiai Atutin sabagi 2 ku ari teh kadeuleu ieu Kiai Wahidin jeung Kiai Atutin lain deui mah lamun buringas Kiai Atutin eta lamun anu bangsa kieu eta Wahidin eta mah kitu di Serang di Pandeglang Kiai Ustad geus kabagi antara Yan Kosimul Kiai baena Wahidin wa Atutin jadi geus kabagi 2 kuari geus sebagai itu motor ge lamun diselat teh atut lamun Wahidin mah mogok Wahidin mah eta kos kitu wah fitnah bagi anu raramean mah anu asa meunang geus heheotan bae tapi nu mikiran aing salametan teh di akhirat ku kos kieu teh ieu pan bisa dipertanggungjawabkeun ieu teh sogokan teh ieu teh halal apa henteu sih duit kos kieu mikirannya asana ku ieu aing rusak ieu bahaya ieu beres eta las eueuh pilpres leuwih gede teu eureun-eureun kitu jeung kitu bae tajiu fitnatun gontok-gontokan ke berbagai organisasi bergontok-gontokan antara partai jeung partai ngan lamun kurang dipikir teu kumaha gontok-gontokanana lamun urang dek berjuang ye boga pikiran hayang berjuang tak urang kuari cicing di Indonesia sementara Muhammadiyah terus bae nyulusup sedangkan urang kan hese eta teh untuk menopang eueuh di jalan kecuali kudu make organisasi di NU urang asup ka NU beneran NU ribut NU jeung Muhammadiyah fitnah kanu aya Islam papada Islam timbul deh PKS kok ieu nyelonong bae si PKS teh PKS teh nyelonong jasa teh teu pugu anggeranana dasar hukumna teu pugu anu teh urang otomatis ka nyieun tandinganana partai berarti dah naon ieu partai urang ieu tadi PKS kuari urang PKB geus eueuh maot dia pimpinanna anu aya keneh tapi wujud Kang Adam iku bae tah urang lamun deuk berjuang mah eueuh deui lantarannya nyulusup ka birokrasi atuh urang ge kudu main birokrasi kurang berarti kudu ditandingi ku urang sedangkan ditandingi teu eureun teu repeh lain deuk ngabaju ke negara ieu jajah hayang-hayang hebat dirina ribut piributkeun teh loba jasa diantepkeun ku urang eleh urang teu diantepkeun ribut deuk kumaha coba ndek kumaha coba kos kuari ye mun diatepkeun bae orang NU kaserang ye ku Muhammadiyah lamun diatepkeun bae organisasi NU teh kaserang ku Muhammadiyah nyana masuk melalui birokrasi geus lain nyaritakeun demokrasi deui nyaritakeun hukum dibawa ku nyana tah ieu geus bahaya jasa kan ai zaman Gus Dur bahkan ulah aya unsur-unsur hukum demokrasi bae hukum mah cekelan di organisasi bae kuari mah ngarayap lamun ngarokok diharamkeun melalui kitu birokrasi berarti kan geus ngarayap lamun tolak tilu jadi hiji melalui birokrasi kan berarti geus diserang lamun anak angkat geus jadi menang berarti kan geus melalui birokrasi mui kuari nah diusapan titah nyeun keputusan kan berarti diserang ku Muhammadiyah urang maca diserang ge tapi orang Jogja mah diserang diserang kalau inget Haji Muhadi bae maca koran di dia hari Senin Bupati sedang apel diserang apa ya di dia maca korannya ini diserang bagaimana ya ada apa ya oh mana coba lihat diserang bukan diserang oh iya diserang aduh Bupati hari Senin apel diserang sama apa diserangnya serang sia ulah serang atuh salah maca bae bahaya tah ieu caritana urang ieu mun nyaritakeun perjuangan nyeri hate teh nyana terus bae nyulusup NU na ieu hees bae ngees serangan partai ngan saukur ngaranna doang partai Islam P3 partai Islam PKB partai Islam naon deui geus berarti geus tuh BPR dan lain sebagainya ngan ngaran doang perjuangan nama tetep bae PKS dulu tah coba halangan atuh Gus ya
mun urang gairah timbul aing tampil teh ieu mah nu tampilna si bangsa bocokok deui bae kuduna anu siap ngaberesan tah ieu urang beuki lamun deuleu kadinya rapuh amat atuh Indonesia teh rapuh amat kumaha kahareupna timbullah gairah hayang urang fitnah nu aya perang antara politik partai jeung partai perang antara organisasi urang cicing berarti nyana terus-terusan merajalela urang berangkat perang teu eureun-eureun ilah zaman fitnah ngaranna lantaran henteu leuleuy hatena henteu tawadu ieu mah pahayang-hayang kabagi pokos imam masjid bae imam mushola nu pantes mah jadi imam teh itu dia mah kurang pantes lantaran nyana nu hayang teu terus bae wala doholin terus bae teu pararantes sabenerna mah eta teh terus bae gesek-gesek iyalah zaman fitnah fokus kitu tajiu fitnatun ieu terus teu eureun-eureun fitnah moal eureun-eureun terus bae